Iyalah, naon eta ngageun naon. Turun atuh aing mah tadi can dahar ge Pak. Evan eta dahareun ge di. Tising. Tahu jangan. Alhamdulillah ya menang rezeki. Barokah puasa. Sana jangan hiji ge alhamdulillah. Atuh da loba aya tinggal. Kalau ngieu. Ieu teh cik bukan heula. Ta ieu teh kupat tahu ceu cacih. Nah iya. Heeh. Iya, aya bumbuna diplastikan segala rupa toge araraya. Lain kala. Ayo nyakon heuh. Lain kupat tahu ngaranna kupat tahunya. Berarti kupat heula berarti. Tahu heula. Pan disiksikan nyieun heula tukang kupat tahu teh. Tukang Sarua. Tahu oge pan disiksikan heula. Diabuskeun heula tahuna dihijikeun eujeung. Iya, kupat. Heuh pan dilah heula ieu mah meuli heula, meureunan meuli heula. Ieu mah langsung nyieun di imah berarti kupat heula. Langsung Nyalilaan keneh kupatna atuh. Iya, teu ngartina teh. Kupat malilah keneh saacan kupat jadi tahu heula digoreng. Da geus meuli ari tahuna mah tukang kupat oge ti naon kupat tahu ti pasar oge. Kupat asli tah. Ya tahu atuh di mana-mana. Ayo Sejarahna. erek jeung saha tumpangan jeung saha ge Tuh bae. lain mah di mana-mana ge sok tanyakeun we enakan nyieuna. Kupat Ya tahu heula tuh. Sok ka mana wae pikiran. Isu kurang tanyakeun ka Macaci. Macaci, kupat heula tahu urang tanyakeun isu ka Ya Macaci. tahu heula di mana-mana oge. Kupat heula. Enggak teh lila tahu teh. Tahu. Ieu mah pan Macaci mah langsung Ya nyieun. cek sejarah oge tahun 1820 kupat tahu teh ditemukan mimiti mah tahu heula terus kupatna nyusul. Lamun arek mesen kumaha ngomong? Naon? Katu meuli kupat tahu. Meuli tahu kupat. Tahu kupat. Heeh. Mang ieu mah kupat tahu. Berarti salah kupat. Tahu heula tuh. Ini sok mana wae pikiranna teh aing mah. Mas urang kopi we yuk. Heuh hayu mana di kupat. Anjir dilebok. Gara-gara maneh. Ayo baru buatkeun kupat dihakan ku baru. Subuh tahu heula. Coba mun tadi beres mah. Iya, Macaci urang dahar naon ayeuna? Dahar angin. Dahar eta beungeut tah. Tahu kupat tahu. Mus pugu eta lieur.